Nyaneng ta rumah tangga dia di masakat ge. Ja sampai kaki wari hari rup bae. Atuh numeran nyawa mah Gusti Allah ya mak. Atuh ajak emak ge uyuhan banyawaan ge. Sakitu angges ku kawalahan be sasapoena. Ngaranna ge kahirupan mak aya naik turunna. Mending mun naik turun, gua dari amat teu naik-naik. Angges ku madarat be saumur hirup. Tain mak jalan hirup mah nu penting mah bahagia. Nan dia mah hirup teu gablek ge bahagia bae nya. Nu penting mah bisa kena ngising atuh bahagia bae mak. Coba aing nyabak tatarang dia neng. Pantesan hambar kotokeun ieu. Uyuhan tadi aba dagingan keneh ge. Kunaon kitu mak? Atuh ku dibawa sangsara bae ku salaki dia. Tain mak jak neng ieu nu ngajalankeunna lain emak. Emak mandelena ge sareukseuk komotin mun ngajalankeunana. Doakeun tekanan ge mak supaya bagja rumah tanggana. Kolot mah ngadoakeun mah teu kurang-kurang, tabae salaki dia tanu kurang saleter. Weh, ngarumpina nih anak jeung indungnya. Nungges-nungges mah ya, lamun anak geus ngobrol jeung kolot ya, lamun mang sebalik meta, pamikiran rada teu endah eta, rada malencong. Dia ngaduduh, magahan anak aing teu bener. Sate anu ngaduduh. Eta dia tadi ngomong kitu, Eta mau ngomong nungges-nungges mah. atuh sarua bae. Majah mak ih. Oh, meja lanjut, gerak teruskeun hasutanna, hasut terus. Ngarowat bae engka beungeutna. Dia mah salaki doang kitu ge di arah bae. Atuh nek kumaha deui tekanan ge mak? Dalah tuh salaki batur mah boga mobil imah baragus. Ieu mah kajian imah ge kantun ka hutang ka unggal hulu. Teu deui mak, nu penting mah sugan bae ira kabayar. Lain masalah hutang kabayar jeung hentena, ku aneh bae emang ngarengeheun. Jelema kitu di arah bae kos bae ulah lalaki deui. Cek salaki neng ge mak, komo batur maloba nu leuwih madarat ti kieu. Atuh paengan madarat bae tah mah papatahna kitu. Eueuh hawa neangan pakaianna ge. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man HP dia neng kan mana HP? Jeung naon mak? Jeung nyeun status aya lini gede. Nguyok-nguyok pelak cabe bae tadi kolot ka poe kos bae aya duitan. Oh, duitan cek sate ya. Atuh sembuhan mah tuh bakal jadi duit. Lek-lek amat mantak lebaran ku ya mantare. Teu nyokana proses amat mah. Sakedeung ge buahan lah. Nanyan buahan ge moal mantak batelihan kolot ka poe. Ante omongan mah mani kulada-lada teuing. Siga nami pelak cabi abi lamun buahan. Ladana ge newewet kana letah. Tingku heueuh deui, salada-ladana cabe, tingku heueuh molodok kana letah. Panoman emak teh pedes tah kalebatan cabe. Kana kolot sok asal jeplak bae tah ngomong. Emang kenyataan kitu ge? Ya kolot ka poe. Aing rawatan cililitik pelak cabe aing kalah di dupal. Lah cek age aing malah mutus ngobrol jeung kolot we pamikiran sok rada teu bener. Kenapa majikan ngaranan teu bener mah? Atuh emang heuh Naon kunaonnya? kunaon cenah? Ari maksudna naon aya laki diumbar ka sosial media. Jauh untungan, batur mah nu aya geus ngaroroskeun. Atuh meureun eungap dipendem bae mah. Ari geus dicaritakeun mah rada plong kana hate. Ganeng ya, kuduna saburuk-buruk kalakuan salaki, ulah sampai batur nyarahun di rumah tangga urang nu ngajalankeun lain batur. Maja ganeng mah teu nyahon ieu, naon nu dirasakeun ku ai. Dulur-dulur aing mah lieur boga pamajikan teu beunang ku pagah. Deuh manehna ge kalah ngumbar aib. Kenapa majikan mah ulah sok ngomongkeun teu bener Ya emang tuh bener ieu, kira kudu teu bener di bener-bener. Atuh kuduna mah ngaca. Geus bosen nama ngaca, sampai karta-karta kacana ge, ku bosen lebeungeut Lain ngaca rupa, ngaca diri tah. Geus bener car. Ieu mah ngaranan teu bener bae kana pamajikan. Pugu manehna ge amuradul keneh. Ai dipagana sok salaki, kalau malikeun omongan. Lain malikeun omongan. Emang urang kudu ngaca diri. Geus bener can jadi salaki. Urang kumaha teu bener nah jadi salaki. Ku pamajikan apa eta mah, nguput penyakit diri. Denge, pamajikan mah cerminan salaki. Kuduna mah isin ngomong kitu. Jasarwana moyokan sorangan. Ujung. Ulah sampai piring salosi nu meuli kamari peupeus bisa watkeun deui yo. Idih pasena mama bapak kakas. Dak daganganna kolot ka poe. Alhamdulillah dak mah. Kapan dia mah kalah dibeakeun? Kaendah mah teu. Wah kaendah kumaha? Atuh lamun nya sakena masuk ngomong dia dagang apa ulin cenah? Daganganna teu payu-payu. Iya beak lamun mah, tapi ngomongna kunaon kah dibeakeun cenah? Atuh maksud mama kunaon lain disesakeun jeung combon mitoha. Ieu mah meuni teu disesakeun sabungkel-bungkel acan. Mah kamari ku abi disesakeun. Cek mah lagi uhotakan amat mitoha dibere sesak. Geus eueuh kaendah hirup abi di mata mama. Nyanggeus burung mana menta duitna bae.
Ya, tapi bohong. Dasar minantu laknat. Eta dia dagang mah unggal poe kolot ka poe. Atuh mah menang unggal poe mak. Atuh neangan duit teh kudu unggal poe. Atuh heueuh. Eta dia dagang unggal poe gampang tinta mah meulikeun emas kami toha. Bali-balikeun sambeleun burung. Mak jeung nanti sembelen ngalalada-lada tah heuang. Ari geus kolot ka poe heueuh urang ka ngerti. Dia lah unggal poe menang duit. Mantapna anta mitoha dicepretan sama salembareun. Lain ku teu hayang mak, janak incu mak para baneun keneh itu. Cek kolot nu ara rendah teh mah bisa teu ngadon kana kolot ngaripukeun bae, yang syukur alhamdulillah. Daneng aing ngomong bang heueuh. Pugu wanci nek mama eueuh deungeun sangu makan kolot bae lumpat nama. Naon heueuh. Hangadagurkeun amat tah hulu dia kana aspal. Keruk mak. Kerenaan dia kolot ka poe. Ari kadeuleuna kerenaan mah. Atuh keur nyokelan taneuh. Nanaonan dia nyokelan taneuh eueuh gawe amat. Ih, nyokelan taneuh betul mah nyiar cacing yo. Nek nan dia nyaran cacing, nek di dahar heueuh, pas eueuh dahareun di bae. Atuh mah tingku di mah tabi ngadar cacing. Demai ge tabi masakan mah tinggu tabi akan cacing-cacing segala. Terus eta lah cacing ejeng nan burung. Atuh jeung nguseup mah sugan menang lauk lumayan panjing deungeun sang. Dia kolot ka poe. Ari dia nguseup sok beak rokok sabara bungkus. Beak 3 bungkus mama. Sabak ke ku dia dihitung-hitung mending meuli lauk ka pasar. Tinggal nyingjing bae. Eta mah kabeak-beak rokok ngadekul bae. Tah mama mah. Sager salaki dia neng. Naon salaki neng kunaonnya mak? Dia teu geuring teu naon. Awakna mah cager-cager ning. Tapi hatena tanu teu cager. Marah beta kana mitoha. Atuh mana mentah ge ulah galak-galak. Galak nante sakitu emak bagerna. Cek emah bager ge. Moal ayan mitoha anu sabager emak neng. Jamen tak uyah ge sok diberean bae ku emak. Geus lunas hutang dia kolot ka poe. Bah, bager amat mah heh. Bager naon? Atuh eta nanyakeun hutang abi lunas apaan can cenah. Nek dipangbayarkeun kan ku emak. Dahang teu barki aing. Terus nan burung mana nanyakeun hutang geus lunas encana. Nanyakeun ge supaya dia ngalunaskeun hutangna. Jabisi ka bawa paeng.